Tas di mana nih? Gaya digagamis gitu nih. Tah, tas di pengawasan. Oh, pengawasan ibu-ibu. Halus atuh. Tapi dah aya lalaki nu datangna Kang. Nanya, pengawasan ibu-ibu aya lalakian. Saha? Pak Ustad. Ya, tenan naon atuh. Ustadna lalaki mah. Teu masalah. Sanajan pengawasan ibu-ibu, tetep ustadna mah lalaki. Kudu nama ulah pengawasannya Kang. Kudu nama bungaosan. Kan peserta mah ge ibu-ibu. Mun pengawasan mah pesertana bapak-bapak. Bener teu Kang? Teu kitu oge nyi. Maksudna pengawasan teh lain pengawasan berarti pesertana bapak-bapak. Terus ibu-ibu jadi bungaosan. Tetep we ngaranna mah pengawasan. Nyangan ukur usul we abi mah. Nu bisa usul mah ngan ukur lalaki hungkul nyi. Nah, Tingali we asal usul budak. Kapan asal mati nyai? Akang mangan sekedar usul.